siang kumaha daramang dina siang ieu. Panggi bae sehat jasmani ugi sehat rohanina. Aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta pisan dipiharap singering siang kalian mong. Tangatang landung Pang Brahmana nyangakeun carita Sunda dina judul Mustika Arca Mas bagian anu ka-10 kanggo siang ieu. Hanca urang katunda bagian anu ka-8 siang kamari nyarioskeun Mang Lintrik anu mahutkeun harita kayaan Nyi Suarni teh putrana Mang Samid parantos dijelaskeun ku Mang Samid. Tehna masih lagasan keneh oge teh acan dongkap ka anjeunna. Tak kumaha jeung naik carita manguli jeung ngadangkeun siang ieu tengah-tengah landung Pang Brahmana. Ulah sok ngahinakeun diri pamali eta teh Mang. Sabab manusia mah eueuh nu hina. Sabab harga dirina henteu diukur ku kabeungaran Mang. Ayeuna mah urang nyawalakeun sarupa we, nyatana nyawalakeun perkara jodona. Nuhun pisan ari can aya nu ngaku mah atawa can aya nu nunda carita. Meureun kuring teh bebas pikeun cacarita ngabulakeun maksud nu aya patalina jeung perkara eta. Tapi kuring sok apik, teu gagabah bisi nyalahan. Tadi ceuk Mang Samid can aya nu datang meureun. Kitu teh ka bapana buat teuing ka anakna mah geus aya. Tah ayeuna hayang nyaho ti jinisna. Bisi Nyi Suarni geus patali janji jeung hiji jajaka maksud teh. Da sahanu nyaho geus boga kikindeuan. Tapi can bebeja ka kolot cik taruh satu heula sing yakin ku Mang Samid. Da bener-bener lawong keneh. Ceuk Mang Lintrik apik pisan nyaan ti gagabahna da geus aya pangalaman. Emangga atuh cik Nyai jawabna geus boga papacangan atawa acan. Ulah asa-asa bejakeun dewe ka bapa ayeuna. Mang Samid nanya ka anakna Daria pisan. Ari Nyi Suarni mani euceuy pipina era meureun. Teu acan, jawabna pondok kituna dibarengan ku jajantung nu ratu. Lantaran kakara harita bet aya nu hayangeun kana dirina. Tah kitu warnana oge agan, rupina kadangu ku sadira oge. Ceuk Mang Samid bangun benten bari manggut, manehna ngarasa bunga dina hatena. Nuhun Nyai, nuhun geulis katarima pisan ku Mang teh. Mun kitu mah aya milik sarerea atuh. Lantaran sagala rupa anu geus dirarencanakeun moal gagal. Sabenerna mah kieu ieu teh. Mang teh lain menak, lain juragan jeung lain jalma nu boga kadudukan hade. Tapi Mang teh ngan sakadar hiji utusan ceuk paribasa teh mah sukulam sambung lengkah bibir sambung lemek. Ngan sakadar arek nepi ke naon-naon anu dimaksud ku dunungan Mang. Hari nu dimaksud nama dunungan Mang nu jenengan Bah Sadar teh kagungan putra hiji jenenganna Den Yakub. Hiji ajakan gandang sarta kasep nu palai kagungan garwa. Nanging samemeh nama teu kersa wae nikah teh lantaran resep keneh amengan cenah. Tapi ramana teu sepuh atuh matak teu tenang mun kagungan keneh putra anu lengohan teh. Mangkaning bakal nampi warisan nu kalintang seueurna. Lamun eta jajaka teh acan kagungan garwa, asal teh moal bener narima warisan teh, da moal aya nu ngajijeuhkeun. Tah kulantaran kitu nya ramana teh ngadesek ka putrana sangkan buru-buru kagungan garwa. Nya akhirna mah Den Yakub teh kersaeun. Tapi hayang ka hiji istri nu aya di pagunungan. Nu geulis kawanti-wanti nu endah kabina-bina hiji mustika nu katuruban keneh. Kitu saurna teh. Atuh bingungeun ramana teh. Lantaran teu terang kana jenenganana sarta teu terang kana asal usulna. Nanging ku Den Yakub mah tos kanyahoan saurna mah tina impenan cenah nya diterangkeun jenenganana Nyi Suarni ramana Pasamid ibuna tos tilar dunya sarta ayana di lemur ieu. Kabarang dipidari ku Mang teh tela di dieu tempatna teh. Atuh bunga Mang teh. Tak kulantaran ku maksud teh ku jalaran kitu. Ayeuna pun Mang bade ngadugikeun hiji amanat kumaha bade ditampi ku Nyai sareng ku ramana.
Mang Lintrik bisa pisan ngabohong teh bakat ku hayang hasil menangkeun hiji awewe. Anu kabeneran Nyi Suwarni telengoh keneh sarta rupana bener-bener matak nyugemakeun. Cacakan rewag-rewig teu dangdan. Mana komo lamun geus dilokat ku pakaian anu aralus jigana bakal ngorojoy bijil cahaya. Seleungkeun Mang Samin. Harita teh teu bisa ngajawab ngahulang jika nu bingung. Terus ngareret ka anakna kitu di Nyi Suwarni kala ngahulang semu bingung. Kala ngaharuleung ieu teh. Mang Lintrik jiga ngagebah. Sumuhun rada bingung abdi teh. Margi juragan mah nyarioskeun hiji istri anu geulis kawanti-wanti sarta nu endah kabina-bina. Rupina eta mah mung aya dina pantun wungkul. Da aripunana kabujeng-bujeng kitu apan kasaksian ku gamparan ge mung sakitu buktosna. Kade bilih lepat alamat, bilih sanes kapun anak nu dimaksad teh. Piraku gamparan teu ningali. Apan kayan jisim abdi teh kalih pun anak teh batan sakieu. Isin teman upami kedah ngadahup ka jegut, kanu jegut. Sarta dipigarwa ku Den Yakub anu sakit luhur derajatna. Isin abdi teh agan isin. Mang Samid mamandapan manehna bingung pisan yang haripanu kitu teh. Rasaanna jiga dina pangimpian. Jadi bet asa dina lamunan. Daosok eta ge ari ngalamun mah sok hayang boga besan anu beunghar, tapi ari dina kanyataan mah bet reuas. Asa teu percaya kana kaayaan nu keur di sang haripan. Lantaran dina zaman harita mah hiji kajadian nu aneh jeung pamohalam. Mun aya anak jalma jegut nu mikahayang ka anak caca kudicakan jiga Mang Samid. Matak jadi mamala zaman harita mah. Jadi catur batur jadi buah carita balarea. Matak rawing ceulik jeung matak loba pikiran nu teu puguh. Anu matak Mang Samid ngahuleung dari makanyataan kitu lain atoh tapi hariwang. Hari Mang Samid. Nah bet boga pikiran kitu Mang. Ari Mang Samid. Nah bet boga pikiran kitu Mang. Ieu mah lain ngimpi atawa ngalamun, lain ngawadul atawa ngarahul. Tapi nu sabenerna omat Mang Samid sing percaya. Ieu teh lain bobodohan tapi bener-bener anu sanyana. Cik ayeuna jawab. Narek ditampi lamaran ti Den Yakub teh ulah loba pikiran nu teu puguh sabab ieu mah milik. Cuk Mang Lintrik bari melong ka Mang Samid terus ngareret ka Nyi Suwarni nu keur colohok. Namoal lepat agan maksud abdi teh sanes lepat lamaranana lain beli lepat alamatna. Upami teh mah Suwarni teh sanes Suwarni pun anak bilih aya di Suwarni nu salaresna atuh Samid sami dibilih sanes abdi nu dimaksad. Mari mah bilih sanes sukarena ieu lemburna. Malum apan sok aya nu sami, sok aya nu sangaran nanging misah deui. Yakin pisan Mang teu dua teu tilu. Bener pisan di dieu nu dimaksud ku Den Yakub teh. Nya geus meunang mikiran anu asa, geus meunang nyelidik nu yakin, moal salah tang tu di dieu. Nyi Suwarni ieu pisan jenisna anu ramana teh Mang Samid, nya mamang pisan jenisna teh sarta lemburna ge bener. Sukarena ieu ulah cangcaya da moal nyalahan. Ayeuna mah geura baena ditampi atawa napi moal. Mun teu nampi maka sida teuing bodoh pisan lamun teu daek teh. Ceuk Mang Lintrik jiga anu maksa bakat ku hayang hasil maksudna. Sabab lamun teu ditarima teh lamaranana beuki bakal hese we neanganana. Mangkana geus capek pisan sarta geus leutik karepan. Ari Mang Samid pok ngajawab deui. Ke heula agan isim abdi teh bade tumaros heula ka pun anak. Da nu bade dilamar nang ge pun anak.
Upamipun anak nampi marupina abdi ge moal tiasa ngahalangan da kolot namung sakadar sambung doa moal bade ngahalangan kana kahayang jadi anak. Ih bener-bener pisan sok atuh geura tarima. Maksudnya geura tarikan. Geura takon ngarah buru-buru puguh mikiran anak. Ulah cangcaya da ieu mah lain ngarahu lain ngabodor. Tapi bener-bener butuh jeung nyaan pisan deui. Cek Mang Lintrik bari ngagilirikeun silana, sedengkeun Mang Samid mali kanu jadi anak. Pokna nya mani ati-ati pisan sarta daria. Nyai bapa rek nanya. Lantaran kudu aya kaputusan anu bisa dicekal ku salarea. Adi perkarana mada ku Nyai geus ka Bandungan bieu teh. Lain bapa rek nanya, kumaha lamun geus kieu? Narek ditarima atawa moal lamaran ti Den Yakub teh? Si ku Nyai jawab nu tegas ngarah bapa teu kapok teu kagok maksud teh. Omat ulah boga rasa dipaksa atawa kapaksa. Sing bebas seda moal aya nu ngahalangan kana karep Nyai. Nyi Suwarni ngeluk tungkul ngahulung mikiran eta perkara bet matak puyeng karasana. Kitu salah ki salah maklum ka kara harita aya nu mikahayang ka manehna sacara terang-terangan. Eta ge geus loba pamuda batur di lemburna, tapi da can aya nu terang-terangan ngan ukur heuri wungkul can aya nu nya-nya. Sedengkeun harita dibereg bicara kitu bari jeung can nyaho kana rupana Yakub. Lamun teu inget kana perkara sejen mah jiga nama ditarima eta lamaran teh. Lantaran can puguh jelemana najan kasep jeung beunghar ge kakara cuk omongan batur. Ari bener jeung teu namah can kanyahoan. Talamun mikir kadinya, Nyi Suwarni teh moal narima kana eta lamaran. Tapi Nyi Suwarni boga di pikiran anu sejen. Dumasar kana kaayaan harita nu kacida wuritna sasat keur ngap-ngapan kurang cai lamun dina lauk teh mah. Ngan kari nunggu dawuh bae. Tereh paeh kagaringan. Sabab harta banda teu boga, pakaya henteu aya, kuli atawa neangan gawe sejen teu bisa. Sedengkeun ari peujit mah tetep moal bisa ditawar kudu bae dieusian. Ari heug nempo kana kaayaan kolot anu sebatan sakitu. Awak jangkung kuru jiga tulang wungkul dibungkus kulit. Beungeut haropak begang matak hariwang estu matak watir pisan. Ari manehna najan ngorak keneh ge da pangawak awewe henteu bisa nalangkan jadi bapa, malah makalakah nambahan ripuh ka kolotna. Tah, lamun mikir kadinya Nyi Suwarni teh hayang narima kana lamaran Yakub. Lantaran tangtu bakal kajait kolotna, meureun moal sangsara teuing ari boga minantu ka anak anu beunghar mah. Jadi najan teu dibarege atuh bisa-bisa nginjem dari bejana magis kadenge yen bah sadar teh memang beunghar pisan di lemburna. Jadi kasohor ka mana-mana da sok loba anu nguyang ka manehna. Dina hal ieu Nyi Suwarni perang sabil antara hayang ngabelaan jadi kolot jeung nganteur ka hayang hatena, antara narima jeung nolak. Ulah lila teuing mikirna anaki. Awatoskan ngantosan sing tegas we ayeuna mah. Denajan rek nolak ge moal dihukum sugan. Tapi lamun hidup narima tang tumatak sugema ka salarea. Mang Samid harita ngagaruahkeun kanukeun mikir. Caritaan napal dina uteuk anakna utama namah kalimat nu pamungkas. Lamun narima tang tumatak sugema ka salarea. Ieu kalimat jigana hiji isyarat pikeun Nyi Suwarni sangkan manehna narima bae. Saluyu jeung kahayang nu jadi bapana. Atuh keur mah berat ka bapana teh. Boga niat hayang ngabantu kan jadi bapa. Katurug-turug bapana nyarita kitu, atuh jiga pisan nu dibere dorongan pok Nyi Suwarni ngajawab alon. Pak, abdi mah ngiringan wae ka bapa. Pokna terus jelina asak beureum euceuy bangun era. Tapi katempo ku Mang Lintrik mah bet matak nambahan sari. Damani nyeng selak beungeut Nyi Suwarni teh herang mata kabita moal ngerakeun najan ngasongkeun ka menak asli oge. Ngan dina hate Mang Lintrik manglebarkeun ka Nyi Suwarni saupama kudu ngadahu ka Yakub da lebar atuh gegelisna. Tapi lamun teu beunang manehna nu bakal rugi jeung capek, akhirna mah cicing wae.
katarima ku bapa teh ngan bapa hayang yakin pisan nah hanya iterek narima karena eta lamaran cek Mang Samid jiga nu hayang teges pisan ngara teu kagok ngabejakeun ka semahna. Semuhun ngiringan wae Pak. Rai beungeut Nyi Suwarni beureum terus ngeluk tungkul bari dibarun ku jajantung nu ratug. Nya nuhun geulis kaharti ku bapa ge ayeuna mah. Da kitu geuning agan rupina nampi pun anak teh. Da terus kadangu panginten ku salira ge. Mang Samid gareret deui ka Mang Lintrik. Paromana bear marah mai. Bagja temen Mang nuhun geulis katampi mah pun Mang teh ngiring binga upami hidup nampi kana panglamar ti Den Yakub hartina Mang teh boga dunungan anyar nyatana salira Nyai jadi ayeuna mah Mang teh bade ga Nyai sarta Nyai dunungan Mang wilujeng Mang Samid wilujeng geulis solongkrong Mang Lintrik teh munjungan ka Mang Samid gep di tampanan. Terus ke Nyi Suwarni atuh gap deui haritaku Nyi Suwarni di tampanan. Dibarengan ku hate anu geter. Ari beungeutna asa kandal bakat ku era, tapi aya rasa bungah nu ngancik dina hatena. Tah, kitu geuning kaputusanana agan. Ayeuna mah mangga wae nyangakeun ka salira nah kumaha nu salajengna. Cek Mang Samid bari ngarekepkeun di sila, pedang ngarekepkeun di selana. Ari Mang Lintrik butak gitek jiga lenjong pisan bujurna teh. Teu daek tetek diukna kawas nu loba tumila wae. Ayeuna mah kieu Mang. Perkara pokona geus beres. Hartina mah lamaran Den Yakub teh geus ditampi ku Nyi Suwarni kalayan disatujuan ku ramana. Tah hal ieu teh memang bener. Matak ngagunggirakeun ka salarea. Sabab kuring ge salaku utusanana Mang. Ngarasa lugina hate lantaran geus hasil ngajalankeun tugas kalayan hade. Tamuga-muga we nu karasa ku Mang Samid ge kitu si ngarasa bungah jeung bagja. Ulah aya rasa sedih anu ngancikna ati. Sumuhun. Terus pisan kitu deui bisa lajengna kumaha? Kieu Mang. Kuring teh geus asak badami jeung Mbah Sadar nya. Sarta geus paheus pasini jeung palebe ka Juragan Panghulu. Malah sagala rupana geus disiapkeun ngan kariprungna bae. Jadi ayeuna mah ngalamar teh sakaliane bari nangtukeun poean kawin dan geus sadia sagala rupana. Jadi kieu ye Mang yo. Ayeuna kuring rek balik deui ka lembur Karang Nangka rek laporan ka Mbah Sadar. Isukan kuring rek ka dieu deui nepungan ka Mamang. Ari perluna mah pikeun masrahkeun duit teh jeung naon-naon nu dibutuhkeun dina mangsana kawinan. Da meureun kudu aya tempat sare, kudu aya kasur jeung sagarupa we da loba butuh mah. Tai sukan teh kuring rek masrahkeun duitna ka Mamang, sakaliane balanyakeun ka kota ku Mang Samid. Mun perlu mah bawa si Nyai sakalian. Atuh saterusna minggu hareup urang jalankeun akad nikahna. Tangtu palebe jeung Juragan Panghulu rek diondang wae ka dieu ngarah teu barabe. Da kakaum mah jauh hawatos ka panganten. Keun wae da Mbah Sadar mah beunghar. Cukup duit nak keur mayar Juragan Panghulu anu kersa dionang ka dieu. Tah sakitu nu dimaksud teh ayeuna mah ngan tangtu we kahareupna bakal aya deui rencana sejena. Eta mah urang bada mikeun deui we de engke kumaha kaharti tah ku Mang Samid. Kitu cenah ceuk Mang Lintrik bari papeta panonna melong mani antep. Sumuhun kahartos. Ari abdi mah sejak ngeringan bae moal gaduh kahoyong dan ngarumaoskeun jalmi alit mangga we eta mah ngiringan. Jawab Mang Samid dari apisan manehna ngarasa bungah ngadenge kitu teh. Tah syukur atuh ari kitu mah Mang. Muga-muga we sagala rupana bisa lancar kalayan salamet. Ulah aya halangan harungan. Sabab kieu Mang,
Den Yakub jeung Basadar teh boga niat rek akad nikah we heula ngarah gampang jeung teu loba pikiran. Talamun geus salamet tangtu bakal ditangtukeun deui hajatna anu rongka. Jadi kieu maksudna teh minggu hareup ngarah palan heula tah minggu hareupna di hajatna raramean bari sakalian diria-ria hajat gede da segala rupana geus siap ieu teh ngan kari perung ge cenah tak kitu mah kumaha ka hartos sumuhun ka hartos pisan sumangga sijang ngiringan we. Mang Samid teu we ngahaminan geus teu loba catur deui da beakeun atuh ku Mang Lintrik nu purah cacarita. Jadi ngomongna loba bohong tapi teu kacirirah. Tah sakitu we ayeuna Mamang ngan wayahna kuring moal lila di dieu lantaran hayang buru-buru ngalaporkeun hal ieu kanu jadi dunungan. Jeung deui isukan teh tangtu kuring kudu ka dieu deui pikeun masalahkeun duit ka Mamang. Najan capek ge kapaksa we meureun da kawajiban tapi kuring moal aral da pagawean mawa hasil anu bakal ngagembirakeun ka sararea. Tah ayeuna mah kieu we atuh nya maksud teh sakitu we heula badami teh ayeuna sija amitan tah ieu duit lumayan sakalian jajan si nyai ieu. Teu ari loba mangan hitung-hitung jajanan we saurna teh Den Yakub. Bro Mang Lintrik teh harita nuna duit receh sarajut dina samak. Atuh bogo emang Samid mani ngagurudug-ruas da geus lapisan atuh teu nempo duit. Hari-harita dibere sarajut bogo mah tak leuwas malah Nyi Suarni ge colohok. Mangga agan hatur nuhun. Ieu teh kanggo pun anak, kanggo jajan pun anak. Mang Samid guguk beungeutna pias. Oh bener Mang keur jajan eta mah da keur biaya kawinan mah isukan gerek dipasahkeun di ka dieu. Tayeuna kuring rek laporan heula ka dunungan sok tadi mah eta duit teh sabab ngahaja paparin ti Den Yakub kanggo si nyai. Cuk Mang Lintrik bari nunjuk ka Nyi Suarni. Hatur nuhun agan, hatur nuhun katampi pisan. Geprajut duit dicekal ku Mang Samid terus ditunda dina lahunan anakna nu keur emok. Atuh mani rumenghap Nyi Suarni teh tapi teh nyarita maneh. Kalakuan kitu teh ditempokeun ku Mang Lintrik bari seuri bakat ku bunga. Tah bener kitu. Kop tampi anaking da eta teh milik nyai nya moal aya nu ngaharu biru. Tayeuna Mang rek mulang tapi mun aya mah Mang teh hayang mawa potlet kanggo dihaturkeun ka Den Yakub. Nah boga atawa henteu Mang Samid. Cuk Mang Lintrik bari seuri. Hanya ka pisan aga, hanya ka. Nya bujeng-bujeng gaduh potlet. Teu terang-terang acan kana rupina potlet teh. Rupina moal tiasa kasanggakeun da anu dipikap alai ku salira teh. Hatur punten we mugi ngamaklum. Cek Mang Samid bangun hanjaka da pugu boro-boro boga foto can nyaho-nyaho acan kana rupana foto teh. Ngan memang ari ngaranna magis ngadenge cek beja ngancan kungsi ngabogaan foto. Oh teu anyanya teu naon da teu matak jadi halangan. Satadina masugan we atuh. Taina madang geus beres permios sim kuring teh nya moal tiasa salami dumeus da bisi buriteun di jalan. Jeung Mang Lintrik nangtung terus munjungan ka Mang Samid. Ayeuna bet engal-engalan teuing agan mangkaning teu dileutkeun pisan nganguret da tadi. Hapunten ya agan da geuning kieu kayaan di kampung mah. Cek Mang Samid narima anu munjungan bari rada era. Da bogu teh bisa nyuguhan ka semah ngan ukur cai enteh. Teu kudu seueur saur Mang. Ari kuring ngabungah we sakieu ge. Mangga permios nyai sing raos-raos salingi di dieu nya. Ulah ka mana-mana da tos kantenan ayeuna mah. Mang Lintrik munjungan ka Nyi Suarni. Unjuk sumangga agan hatur nuhun. Nyi Suarni mani ngalepar.
Atuh bisa amitan kitu majrut Mang Lintrik turun kaburuan. Terus indit ninggalkeun imah Mang Samid bari mawa hate nulugina da pagaweanana hasil anu mucak ieu. Ari Mang Samid jeung anakna barang geus jauh kisah mah teh manis dirangkul bakat ku bunga. Nyi Suwarni nyuuh ka bapana bari ceurik nandakeun bunga anu geus teu kawadahan. Bapak, geuning mani teu ngimpi-ngimpi acan. Teu kanyahoan ujug-ujug datang rejeki teh. Bunga abdi teh Pak. Bunga pisan meureun teu kudu asrukan kaleuweung ayeuna mah. Da boga duit nu bakal bisa dipake meuli beas jeung kaperluan sajena. Serta halal ieu duit teh Pak. Lain menang nipu, lain menang maling. Cik Nyi Suwarni bari nyuuh kana lahunan bapana. Kumang Samid dari tadi usapan buukna bakat kunyaah jeung dedeuh sarta kebek ku kabunga. Nya bener anak king tak geuning kitu ari bikeun jalma nu sabar turu tawakal mah. Rezeki teh teu sakara-kara. Ujug-ujug jebul emang disarajut. Jigana mah keur setengah tahunan oge ieu. Ari makena apik mah tapi kade sing inget anak king. Najan boga rezeki gede ge ulah unggah adat. Kudu inget kana mangsana keur eueuh. Baik gunakeun eta duit teh ku hidup. Sing mangpaat jeung sing nyugemakeun. Mang Samid nepikeun ka ngecelakeun cimata bakat ku bunga. Lantaran teu disangka ti tadina. Nuhun Bapak. Danya ulah kena-kena keur aya kudu inget kana mangsana teu boga. Ya duit rek dibelikeun kana beas we ayeuna mah Pak. Urang nyangu ayeuna pisan. Da geus asa yang ngadahar sangu kuring teh. Mani geus asa dina letah. Jeung Nyi Suwarni nangtung terus nyokot duit tina rajut sacukupna. Kumang Samid diteuteuk bari seuli bunga. Nya bener geulis heulakeun eusi beuteung. Heuda urang anu perlu teh dahar heula. Geuna anu sajena mah paneuri. Mangga Pak ayeuna abdi bade ka warung. Da aya meureun ari beulieun mah. Moal nepikeun ka eueuh permios Pak abdi bade ka warung heula. Nya jung. Tapi kade sing hati-hati bisi duitna murag. Mangga Pak. Nyi Suwarni terus kaluar ti imah Mang Samid ka dapur rek milun seuneu. Sarta teu lagi geus kadenge dukdak narokan suluh. Mang Samid dari ngadadak jadi daekan jeung sumanget deui. Lantaran hatena keur bunga, poe eta mangrupa hiji poe nu karamat pikeun Mang Samid mah. Lantaran Nyi Suwarni bakal ngamimitian muka lalakon hirupna. Di perjalanan Mang Lintrik ngadirig-dig lempang dina jalan anu mudun. Rugtu gancang pisan teu nolih kana kacapek. Lantaran kasurung kurasa bunga nu minuhan dadana. Saja jalan teh gawenangan seuri bae jiga nu gelo anyar lantaran geus hasil maksudna. Balah mamake jingga hariring sagala bari lempangna teh. Henteu ngarasa capek atawa sunggah padahal mah lalampahan teh kacida jauhna. Panon poe geus lingsir ngulon tapi panas nama masih keneh moreret. Mata keliur ka jalma nu keur lumampah. Ganung sok kaupahan ku angin nu ngahiliwir matak seger. Lingsir ngulon tapi panas nama si keneh moreret mata keliur kajal manu keur lemampah ganuntung soka upahan ku angin nu ngahiliwir sarta matak seger dina dahan kai recet manuk-manuk leutik mani balger jigan mengilu bunga ka Mang Lintrik. Akhirna Mang Lintrik nepi ka pasir Cariu gek diuk dina jukut handapeun tangkal caringin panonna molohok ka belah kidul nyawang jalan nu geus kaliwatan. Tatela ari diteuteuk mah jiga jauh pisan, tapi ari di sorang mah teu karasa. Teburung nepi di ka pasir Cariu. Mang Lintrik mani bulairan kesang. Lantaran kacida jauhna lempangna teh, katurug-turug dina kaayaan panas.
mani jauh lalampahan teh paingan ieu tuur mani paur mun geus ngalaman mah asa coplok tuur teh bitis pargal jeung cangkeul mata koream di lumaku tapi naon sab tujuan aing hasil tetela saran tibah buntat teh teu nyalahan mendingan sanggiriwil menang awewe teh hasilna matak nyugemakeun keur parawan teh geulis tersangka di gunung anu herang eta mah moal erang ngasorkeun boro-boro kajang Yakub najan ngasorkeun ka menak di kota ge moal isin tapi aduh pesenan bah buntat poho ieu teh meuli gula kaung nu alus tapi apaan isukan bakal nanyak deui nya isukan lah urang meuli sing loba hitung-hitung pamulang tarimawe ka bah buntet anu geus gede jasana ka aing Bang Lintrik ngomong sorangan kituna bari ngageberan dadana ku dudukui karasa leuwih tiis sarta nikmat kana awak ditambah diku angin detik nu ngahidibir luhurunana loba manuk leutik di sarada bari sing arat celok dina dahan caringin jiga namah meureun keur ngahakanan buah caringin nu kabeneran keur meujeuhna arasak Bang Lintrik ngarasa legina hatena lantaran moal era balik tapi sabalikna bakal ngarasa reueus sarta bakal dipuji ku Basadar jeung Bu Iin sabab bagaweanana teu matak ngerakeun geus hasil menangkeun pibojoeun Yakub sarta geulis moal matak ngerakeun tapi barang inget kana kageulisan Nyi Suwarni bet aya rasa lebar dina hate Mang Lintrik asa teu tega lamun kudu mikeun Nyi Suwarni kajang Yakub karunya bisa disangsara ku Yakub sarta asa teu merenah ngajodohkeunana ge atuh mending ngahuleung Mang Lintrik teh neangan akal nu hade ngarah Nyi Suwarni teu katutuluyan di pibojo ku Jang Yakub tapi bisa dipake tumbal pikeun nulungan Jang Yakub anu bakal karungha harita Mang Lintrik mikir tapi can meunang akal silana kalakah lieur pok ngomong sorangan lebar temen ieu namun Nyi Suwarni jadi pamajikan Jang Yakub asarna bet numpang pisan teu nurup cupu henteu nyetel menjadi teh aing nu bakal handeueulna lantaran aing nu nepungkeunana jeung dipasti Nyi Suwarni teh bakal nganahan-nahan ka aing lantaran Jang Yakub teh dibejakeun gandang jeung Raspati padahal jajaka jiga sesa juri kuris keur kandal bibir teh matana bolotot di halis ngejedig jiga hideung pipina barenyol gado jiga nyengsol leuheung mun kalakuanna hade mah meureun rupana nu goreng patu teh katulungan tapi ieu mah teu aya pisan araheunana keur goreng patu teh kalakuanna oge pika sabaleun ka aing sabaraha kali cidra tara nyumponan kana janji rek mere sarung kala ka mere kuntung rek mere salontrengan ukur mere bakal sebul pokona mah geus ngaco wungkul tara teuing aya janji nu dicumpona mun teh era ku bapana mah diwarah teh budak teh teman sabgadorakakeun ka batur geus sabaraha kali aing katipu sarta sok katempuhan buntut maung tapi keuna eda batur ngan Nyi Suwarni mah tetep we lebar lamun beunang ku Yakub teh kudu kumaha ya kana ieu leung Bang Lintrik mikir deui mani uleung bakat ku husu panonna meletet ari tarang diusapan bangun ka sida bingungna tapi teh lah hese neangan piakalin teh moal aya nu batak pihadeun tapi ari rek nyerah mah teu tega Mang Lintrik teh tetep bae moal lamun masalah ke Nyi Suwarni ka Yakub akhirna Mang Lintrik nangtung di paripok ngomong wah kumaha engke we akal nama pokona mah ayeuna kudu kawin heula Yakub teh tapi teu meunang katutuluyan Nyi Suwarni teh kudu diserahkeun deui tapi ulah dititah ku aing kudu karepna si Yakub ieu mah wah nu kitu mah ulah hese mikir pikeun si Lintrik mah akan bingungeun ayeuna mending buru-buru balik sarta laporan ka Basadar anu saganjang-gancangna ngarasa rupana bisa rengse kalayan hade ganduang Mang Lintrik limpang deui kepat namani meber gagah nakar dudukuin barawisan sing kelebet katebak angin gunung bekelina beki jauh ti pasir Cariu antuk nama nerugtug mudun maju ngaler serta teli lagi geus nepi ka sisi lembur kaduh heuleuk
Bang Lintrik ngerasa tenang lantaran bisa ngalaksanakeun perjalanan ka sida jauhna kalayan salamet. Bari jeung balikna mawa hasil nu cekeng. Saja jalan teu oleh seuri nandakeun nu bunga hate. Gancangkeun ieu carita harita teh panon poe geus surup malah masa gedeng di bakal magrib dasar tong ngeret geus reang di sarada jalma urang karang nangka geus baralik ti pagaweanana selengkeun di imah bah sadar geus ngariung di bae sakulawarga malah Mang Lintrik geus aya di dinya awakna geus bersih bajuna geus disalim hari penuh ngariung aya cikopi anu ngebul keneh lalawuhna goreng cau. Gura laporan Trik kumakayan di lembur Sukarena teh nah hasil atau teu pagawean teh kumaha tah kaputusanana. Basadar ngamitian muka obrolan panona molohok ka Mang Lintrik anu keur imut. Heuh Trik kumaha pagawean teh sok geraca carita ngarapuguh mikiranana. Lantaran kuring teh mah geus kesel di tengah dagoan hayang geura nyaho kana hasilna tina pagawean Mang Lintrik. Cek buiin milu nimbrung panuna nu galak melong kana beungeut Mang Lintrik. Malah Yakub jeung Nyi Ermi ge geus nungguan laporanana. Kieu agan mangga Bandungane ke sadayana nya. Abdi bade ngalaporkeun hasil pada melanu dinten tadi. Dijalankan ku abdi perkawis istri anu bade dipigar waku Jang Yakub tetela gampil tos keng hiji sarta manehna teh daekeun ditikah ku Jang Yakub nanging peryogi ka uninga eta istri teh mung sakadar tambi lumayan moal nyukupan kana harapan Jang Yakub. Kitu ceuk Mang Lintrik eureun heula nyaritana lantaran dipegat ku Yakub nu nanya kumakayanana Mang nageulis atawa henteu Mang. Ari ditaros kitu mah rada bingung Mang teh. Gumargi ku ujang ge moal burung ka ukur nah kumaha kinten-kintenna istri wedalan kampung anu jarang ka kota sarta anu salamina ku kurubutan di nu bala. Tangtosna ge sukuna ge burik jiga bonteng asap dampal suku roromeheun sarta kulitna hidung jeung hawuk. Tak gitu keayaan eta istri tetapi dah yakin sanaos kitu ge geulis sabab asli ieu mah istri tulen sanes istri bobodohan dari sanes istri mana jangan herang ge moal disebut geulis atuh. Mang ngomong teh buguh bulat belit kitu geuning sebutkeun tegas nah geulis atawa henteu abawena kalau beuting ngomong anu teu mata kaharti cik sing bener ngajawabna atuh. Kumaha eta awewe teh? Cek Yakub berada muncereng kawas nu ngarasa jengkel lantaran aya bunga aya keheujung salempang deh. Bungahna peda Mang Lintrik geus menang awewe ari salempangna bisi awewena teu sapuk jeung kahayang manehna. Tapi Mang Lintrik kala seuri pokna jawab di kalayan tenang. Ujang mah sok rusuh nanaon teh. Bandungan atuh sing tenget. Ari Jamina mah memang asli istri sarta parawan keneh ngan ari rupana memang moal nyugemakeun Kang Ujang mah. Margi dakina ge aya kana 5 dim mah bitisna burik jiga bonteng asak dampal sukuna jebrag ari beungeut pikasieun sarta lamun seuri teh jiga nyingsieunan. Tak kitu gambaranana teh Jang da kamaklum meureun ku Ujang oge. Oh tukang ngider kalubung pikiranun coba we pikir ku Ujang subuh kening sukurubutan kanu bala dilebung dengan supa balikna bulit bareng jeung surupna panon poe jigana teh lamun teu kaburu matara mani-mani acan
da gening mani mata korea nempo jang tak itulah gambaran anak mah tapi kumaha da nu sanesna mah teu aya deui jang nya kapaksa we kumang teh dijadikeun malah mah geus janjian yen poe isukan mang teh rek ka ditu deui pikeun masalahkeun biaya kawin sarta sadaya yang satuju tak kumaha pamaki kitu gan katampi atawa henteu laku abdi teh tos dijantankeun tadi teh Mang Lintrik geus ngabohong di bae bisa pisan nyaritana mata kaharti ku batur atuh bani ngahuleung Yakub teh itu duka sadar jeung beuiin jika nu bingung ngadengi keterangan kitu tapi pok Ermi nyarita lana make sore aturan apan ieu mah asa asa nikah we Kang Yakub teh ngaratu disebat karunghal upami Kang Yakub teu cinta mah ka eta istri naon lepatna kawin saratungkul etang-etang tumbalna we atuh tak kitu numutkeun emutan abdi mamang leres gitu neng leres da emutan mangge tetep bisa sareng kitu da teu aya di jalan Muhaldi atuh kajabi ti kitu eta mamang we emutan ku sadayana upami ka anggo nya mangga urang lajengkeun atuh bami teu ka anggo abdi bade nepangan deui ka eta istri urang batalkeun deui ceuk Mang Lintrik jiga nu nyingsieunan ngara pikiran Yakub jeung Basadarubas da nya mani kitu harita pok Basadar ngajawab ke sing sabar ulah kaboga pikiran kitu Mang lantaran ku dipikiran heula sing bener ieu teh cekik ayeuna jawab kumaneh Kub nah rek ditarima tau moal eta awewe lantaran geus yakin hari neangan ku sorangan mah hese geuning geus 2 bulan leuwih teu meunang hiji acan ayeuna Mang Lintrik hasil menangkeun awewe sarta parawan keneh jeung daek dikawinkeun ka maneh narek ditarima tau moal Basadar melong ka Yakub nu harita keur kereung bangun mikir rada lila rek ngajawab teh ke heula bah gaus teuing atuh kuring can mikiran leuwih asak ge teh sarta can nyaho kana ngaranna eta awewe nah saha ngaranna Mang saha indung bapana jeung urang mana deui Yakub kalakan nanya ka Mang Lintrik panuna katara bangun bingung sorot matana kawas nu susah kieu jang eta awewe teh ngaranna Nyi Suwarni bapana Mang Samid ngan indungna geus tilar dunya ari lemurna di Sukarena daerah pagunungan belah kidul tah kitu jang jawab Mang Lintrik tenang bae kumaha basa dicaritakeun rek dilamar ku kuring Yakub nanya deui jang mani teu sirikna surah Kak Mang ge mani nyembah cenah daek nage daek pisan mani pisan nuhun pisan cenah bagja temen dikipi kapalai ku putra anu beunghar tah kitu jang ceuk Mang Lintrik bari seuri ngahajama panas ka Yakub atuh mani kerung Yakub teh beu teteh lah hayeungeun pisan ka kuring teh nya tapi kumaha tuh lamun awena goreng patut mah da hoream ari kudu boga pamajikan kanu goreng mah mata hoream padeukeun sanggeuk Yakub jejebris nya sawios ari alimah jang nanging mangawe atuh milarian ku nyarira da seueur pisan ari istri mah supados tiasa milih da ari pun Mang mah tos taak moal sangem deui milarian komo ari di lemur urang mah atawa nu ngucak ka ti lemur urang moal anu daekeun sok wani tumpangan Mang mah wani diteuk beuheung geus sumpahna ge ceuk Mang Lintrik wani pisan nyaritana atuh mani ngahuleung Yakub deh terus ngareret ka Basadar ulah debat kitu da lain neangan awewe pikeun salilana ieu mah apan geus asak badami ti kamarina yen ieu mah itung-itung pitumbaleun samalah ieu ge geus disebutkeun ku Ermi tak kitu pisan maksud urang teh tak lantaran kitu ari ceuk abah mah teu kudu mikiran geulisna teu kudu mikiran rupana pikiranna daek jeung teuna ayeuna geus aya anu daekeun piraku rek ditolak kumaha lamun teu meunang deui
lantaran ari didadak mah moal menang deui awewe teh. Kumaha lamun taya nu daekeun deui narido maneh dirungha ku Erni. Kitu ceuk Basadar bari melong ka Yakub anu kerja medud panuna meletet jiga nunutan. Tah bener kitu Yakub. Kumaha tah lamun kitu? Kaharti atau henteu kumaneh? Dari cek ibu mah mending tarima we heula. Lamun maneh teu satuju mah naon esena dirapalan unggul. Geus dirapalan terus serahkeun deui. Naon esena? Dina harita milu nyarita atuh beuki bingung we Yakub teh. Lantaran teu aya anu mangmeunangkeun ka manehna. Kabeh jiga anu nyadekeun. Antukna bingung pok bae ngajawab sangeunahna. Nya kajeun lah. Bek wae kumaha Abah. Ngan ari di rumah mah teu wani abrig-abrigan. Moarela marido mungna ge mung pisan. Tah syukur ari kitu mah. Lantaran puguh mikiranana. Baik cicing ayeuna mah. Abah rek wadang mijeng Mang Lintrik ngarah buru-buru rengse sabab waktu teh geus nyelelek wae. Mun daleda teh bakal kaboler ieu. Basadar eureun heula nyaritana. Terus harita ngareret ka Mang Lintrik. Ari nu direret ngarasa bunga hatena lantaran Yakub geus eleh nurut kana kahayangna. Ayeuna kieu Mang sok terangkeun ka kuring. Nah naon bae anu geus dibadamikeun jeung bapana awewe teh. Cik terangkeun ka kuring. Kieu Agan. Abdi teh geus paheut pasini sarta geus asak badami kalayan ku itu geus disatujuan. Rencana teh kieu enjing abdi bade nepangan deui kana Muru Sukarena bari nyangakeun biaya kanggo hajatna. Sabab juragan istri kamari tos nyaurkeun yen biaya nikahkeun teh sadayana bade ditanggung ku juragan ti dieu. Heueuh bener kitu. Terusna kumaha? Basadar bangun teu sabar. Tah salajengna kieu Agan. Abdi teh bade mundut eta artos we kanggo naon dibikeun ka Mang Samid teh anu enjing bade disangakeun ku abdi. Atuh salajengna minggu payun akad nikah teh urang jalankeun. Jang Yakub kedah ngiring sarta sarengan deui ku palebe sareng juragan panghulu. Urang ngabantun ti dieu we sakantenan lah. Supados tiasa rengse kalayan lancar di dituna. Upami tos kitu mah salajengna mah nyangakeun ka Jang Yakub. Bari dilajengkeun wae nya nuhun. Atuh upami bade dipirak deui nyangakeun da anu bakal laki rabina mah sanes Mang. Nanging Jang Yakub tah kitu Agan. Nanging kade ulah lali. Artos kanggo biayana sayogikeun. Margi bilih abdi sinda tadi tos Jang jika Mang Samid teh. Cek Mang Lintrik harita mani dorolang nyaritana. Akur jeung gayang kuring. Syukur lamun kitu carana mah eta Mang Lintrik teh bisa dipercaya. Kuring bunga tah mun geus beres kitu mah. Lantaran moal mata rugi perkara duit. Ulah salempang. Loba duit mana geus sadia di bareto. Moal aya nu kurang. Tangtu bakal dibere sacukupna. Rek waya kumaha inditna teh Mang. Basadar harita mani marah mai bunga. Kitu dibuiin jeung Nyi Ermi ngarasa bunga hatena. Ngan Yakub adu kurang berag teh lantaran pikirna henteu merenah wae. Atuh teh melu casarita jam medud wae mani bakat tutasem. Hatur nuhun ari kanggo. Abdi teh bade miyos deui enjing, malih mah bade subuh keneh. Ngarah ieu sarta ngarah tiasa wangsul deui. Atuh sajabina ti kitu supados tiasa dibalanjakeun ka Mang Samid kanggo nyumponan pangabutuhna. Datang tos kedah kagungan ranjang, kasur, spray, bantal sareng sajabina. Tak kujalanan kitu,
upami artos natos saya mah ayeuna we atuh kaabdikeun ngarah enjing gampil kitu cenah ceuk Mang Lintrik jiga nu teu sabar lantaran manehna ge bisa nurut beunghar da bisa nyekal duit anu lumayan lobana malah mah bisa nyokot peperetna. Tong salembang Mang duit mah bisa dia syukur lu ngomong kitu carana mah prak wae jalankeun ku Mang Lintrik sakalian malah madina waktuna akad nikah ge sakalian we antir ku mamah bareng jeung juragan Panghulu ka Sukarena tapi keun wae arek dijanggian ku Abah da geus wawuh pisan ka juragan Panghulu mah ayeuna mah kuring nyaho beres we peguruskeun sing nepi ka rengse Mang Lintrik mah yakin bakal sanggup bener atawa henteu ibuna da kitu geuningan kajadianana cik Basadar harita bari ngareret ka garwana nya bener satuju pisan peke bawa Yakub teh ka gunung kawinkeun ku Mang Lintrik sing hade jadi carana mah kumaha we kuring mah nyaho beres moal rek milu nguruskeun satuju pisan namun kitu mah jawab Iin harita tegas pisan atur nuhun ari persanten magan insyaallah ku abdi bade dijalankeun kalayan sae da saha deui atuh mola enu wantun bumela ka juragan kajabi ti abdi sorangan nah mangga bade dijalankeun ku abdi ulah salempang juragan pokona mah terang beres we lah kitu ceuk Mang Lintrik bangun leus lantaran manehna dipercaya pikeun ngajalankeun eta tugas padahal mah lain pagawean enteng da loba resikona anu gede syukur atuh lamun kitu mah ayeuna rek nanya ka Yakub kumaha rek nurut kana kahayang Abah jeung Mang Lintrik kade ulah baha kumaha Abah we keunai kitu ge jeung tibatan kudu dirunghal mah mending kene kawin heula ngan moalila kuring mah paling ge harita wungkul lah geus dilapalan mah rek nu balik deui ka dieu cuk Yakub jiga nu kasieun lantaran horea meunang ke Nyi Suwarni anu ku Mang Lintrik disebut goreng patut jeung hawukna perkara eta mah gampang pokona lamun aya nanaon pasrahkeun wae ka Mang Lintrik minangka wawakil Abah sarta maneh kudu nurut kana carita Mang Lintrik ulah mawa karep sorangan tak kitu ngarti Basadar nanya deui ka anakna nurada bana bakat ku hayang yakin teh karti bah keunailah rek nurutlah kana parentah Mang Lintrik syukur pegat waina mah geura sadiakeun dahareun bu urang dalahar ngaliung yeuh datang teu Mang Lintrik teh capeun pisan yeuh Basadar ngareret ka Ibu Iin atuh jeung Boy Inang tuh malah mah dituturkeun ku Nyi Ermi duanana harita nyadiakeun sangu jeung lalauhna teu lila oge geus sagala tarapti atuh budak dalahar bangun ponyo malah Mang Lintrik mah maningali medda pugu cape tas nu mampas sapoe jeput lilana burang geus kaganti ku peuting jangkrik jeung gaang reang disarada mani rame malah lalai geus ilu biung ngaramekeun kayan peuting mani sing kalayang nyamberan reungit jeung rametuk harita teh langit masih kene lenglang malah bulan sapasi geus tembung nyaangan alam dunya anu matak-matak dina kayan kitu Yakub ngajentul dina golonong ngadon mulang sorangan kawas anu jauh paninengan ngahuleng wae mikiran kajadian nu bakal tumiba ka dirina lantaran geus asak badami yen minggu hareup rek dikawinkeun ka Nyi Suwarni teh lamun teu kapaksa mah moal daek manehna teh najan teu payu ge ka awewe ari kudu kawin ka nu goreng patut mah mung manehna teh malah mah harita ge
ngomong sorangan. Kasida teuing Mang Lintrik mah. Kain teh ngangap bodor. Saha nu daek ari kudu kawin kanu goreng patut mah. Aing teu sudi dipaksa ku Abah. Teu sudi najis teuing make kudu kawin kanu kitu. Tapi moal pihadeun namun aing nolak. Sabdang tu rencana Abah teh gagal. Moal tulus ngawinkeun si Ermi. Namun aing tetep bedegong ngahalangan ka si Ermi. Aduh, teu tega aing teh. Yang dikarunyai Kajang Jumadi anu bager. Yang tibatan ngahalangan kana kahayang batur mah. Kan werek mangsakeun kawin Ngan aing mah embung pantal kulit. Moal neuleuh-neuleuh acan kana awakna. Rek peureum datang ka imahna ge. Kasida teuing Mang Lintrik mah. Ka aing teu boga karunya. Aduh. Namun anu bener atuh neangan awewe teh. Ngarasa kalian ke saterusna malaur hese neangan awewe teh. Da geus loba contoh. Ka aing mah kalabur awewe teh. Teu harayangeun duit, tetep ngajentul dina gorodong. Angin peuting geus karasa tiis nebak kana pipina. Malah teu lila dur kadenge sora bedug isa. Yakub nganukur ngareng panjang, teriuk-riuk acan. Kawas anu teu ngarasa rubas atawa hayang incah. Da geuning anu sajen mah ngadenge bedug di masjid teh najan terus indit ka masjid ge sok aya bae bedana nyebut alhamdulillah atawa naon we nu nandakeun eling jeung sadar kana waktu. Tapi Yakub mah kawas torek gaya perubahanana tah dina paromana teh. Barang keur ngahuleung kitu lar aya nu ngaliwat ka hareupeunana. Regeureun bangun penasaran. Damel naon Den? Nah ngadawung wae sorangan ya teh. Sik atulah ngalamun wae apan ayeuna mah tereh dikawinkeun, tereh jadi panganten ujang teh. Ceuk eta jalma bari melong ka Yakub anu keur colohok da kaget. Sabab teu kanyahoan jolna sarta ujug-ujugna nya kitu ka manehna. Saha eta? Nya nyahoanan wae ngomong teh. Pokona heuras. Piraku hilap deui kana suara Mang. Apaan ieu teh Mang Lintrik teh ya? Natu nuju naon ujang aden teh. Ngajentul dina kayaan kitu jiga nu malaweung wae. Ulah kitu pamali, nu saya sanekala engke. Kitu ceuk Mang Lintrik, malah mah teu jauh ti Yakub anu bangun leuwas. Sugan teh lain Mang Lintrik. Syukur datang. Kuring terek nanya ka Mang. Taina datang pisan, syukur atuh sok diuk di dinya. Rek nanya naon jang? Kawas-kawas nu dieuna sih. Mang Lintrik nyerenge, manehna geus ngarti kana naon-naon nu dimaksud ku Yakub. Da pasti bakal nanyakeun perkara awewe. Ngadon ulin wae nanti capek mereka terdaik cicing hayang teuing nempo mamang ngajentul atau juga kuring degeningan ngider wae mamang mereka mana deui. Oh apaan rek nepungan palebe ngarah babari adi di jangjian tiangal nama lantaran lamun ngadadak mah bisi gagal lantaran palebe mah jalma dinas sok loba reosna kaditu kadieu teh ari di papadonan ti ayeuna mah pan tenang dina waktuna teh moal gagal mereka palebe keke heula Mang ulah waka kalebe kuring arek nanya heula ka mamang anu bener sabda di mah erak wabah ari awewe nu ngaran Nyi Suarni teh kumaha nu sabenerna na goreng patut atawa alus
Coba dinempokan ngaranna mah juga nate asa teu pantes namun ngaran Suwarni jalmana goreng. Cik atuh jujur ka kuring teh mang. Yakub juga penasaran. Hayang ngayakinkeun pisan kana kaayaan Nyi Suwarni. Nah iraha mang sok ngabohong ka Ujang. Bisa baraha kali mang ngabohong ka Ujang. Apan salidana ge mang mah jujur jeung satia. Sabab ngarumasakeun jadi badega. Anu kudu ngaula jeung satia kanu jadi nunungan. Moal wani ngabohong mah. Sabab lamun ngabohong teh matak doraka jeung matak silaka. Jeung deui kacida gorengna. Malah nu sok ngabohong mah lain emang. Tapi Ujang ka mang. Geus sabaraha kali cida janji. Iraha teuing aya anu dicungponan. Unggal mere janji ge sok ngageblos wae. Tara meunang dipercaya Ujang mah. Da kitu ari tukang bohong mah. Tara percaya ka batur. Sabab dirina sok bohong ka batur. Geus manggeus ah. Ulah dituluykeun. Geus ganeng ah. Si kadengieun ku Abah. Kaharti percaya ka Mamang mah. Dan arek nanya deui nu sajana. Kumaha carana sangkan kuring teu karuha ku si Ermi. Jeung kumaha carana sangkan teu tulus kawin ka Nyi Suwarni. Sabab ari nu goreng mah horea mang. Hera lah. Bisa dipoyo ku batur. Yakub nyaritana jiga nu lieur keur maeukeur pikiranana jiga kurang waras. Ih, abong budak liurnya. Nate didengekeun obrolan tuang Rama jeung Emang. Apaan tadi geus jelas sagala rupana ge. Tapi naha ayeuna kalakahna nya deui kitu. Dengar ti Mang masa lieur yeuh. Lain kitu Mang, tadi mah era ku Abah. Ayeuna malaluasa nu matak nanya deui ka Mamang. Nah kumaha anu hade? Ngara kuring bisa bebas tina bang balu hate. Karungahan teu kawin ge henteu. Yakub keukeuh nanyakeun perkara eta. Atuh aleh deet Mang Lintrik teh. Da ngamaklum ka Yakub anu beulek jeung lila ngarti. Pokarita Mang Lintrik teh ngamiwitian nyarita anu tenang jeung dadia. Ngarah Yakub ngatieun pisan. Kieu jang kieu ieu. Ayeuna mah wayahna wae turutkeun ka hayang Mang. Ujang terek dikawinkeun heula ka Nyi Suwarni nya. Ngarah teu karunghal ku Nyi Ermi. Sabab lamun teu dijalankeun kitu mah bakal goreng akibatna kana kahirupan Ujang. Nu karunghal masuk paeh pikir cenah sikolot oge. Tah supaya teu aya kejadian kitu, kapaksa Ujang teh kudu kawin ti heula ulah kapilaan ku Nyi Ermi. Ari kawinna teh minggu hareup. Umang arek dikawinkeun ka Nyi Suwarni urang sukarena teh. Lamun Ujang teu bogoh mah teu kudu susah. Mun geus dirapalan urang buru-buru we balik deui. Ulah ngendong di ditu ngarah tekung si paantal kulit di enggon. Kene ari urusan ngomong mah tanggung jawab Mang. Da moal aya nu nandingan ka Mang. Sarta Ujang mah nyaho diberes we sagala rupana rek diatur ku Mang. Tah lamun geus beres kawin, hartina mah geus dirapalan, beres waktu we saming bere waktu we saminggu. Nyi Suwarni teh sina ngadagoan saminggu. Lamun geus rengse hajat ngawin ke Nyi Ermi, Ujang kudu menta surat talak kalbe bejakeun Nyi Suwarni teh rek diserahkeun deui kitu. Da sakitu naon hasena? Apan sagarupana bakal beres. Dirungha moal kawin jeung si Suwarni moal dengan saukur aturan unggul moal mata ngarugikeun ka batur. Tak kitu kaharti teu Jang. Lamun kitu mah kaharti pisan Mang. Heug arek nurut karena papatah Mang Lintrik. Kuring moal mawa karep sorangan. Syukur atuh lamun kitu mah. Kuring teh mal bingung teuing.
Tapi kuring penasaran keneh. Nah nyaan Nyi Suwarni teh goreng patut. Yakub nanya deui, ari Bang Lintrik seuri anu ngandung harti pok ngajawab kalayan tenang. Bener, yang bener. Bener. Nyi Suwarni teh goreng patut. Pan geus diterangkeun ku Mang oge. Dakina kanal pisan, kulitna hideung jeung hawu. Ari bitis bulik. Awas bonteng asak. Luuk ngararewig matak sieun. Lamun seuri teh jiga nu nyingsieunan. Wah, mun patapung sareupna mah. Mati sieun, matak sieun jang. Aduh, kacida teuing atuh Mang. Kacida teuing. Mun teu butuh mah moal daek kuring teh. Bisi tepa gorengna. Ngana nyakalina mah keun butuh. Keun bae lah. Hitung-hitung tumbal we nyamangnya ngara kana matna wungkul. Bener gitu. Tuh kudu mikiran rupana urang mah. Asal ka alawe karamatna ngara ujang ulah karunghal. Peka tuh geura tuluykeun ngalamun teh Mang rek nepungan palabe buri teuing yeuh. Jeung Mang Lintrik teh nangtung tuluy meulitkeun sarung kana cangkeng. Moal ngalamun ayeuna mamang da geus puguh pikiraneunana. Ari Mang Lebe aya keneh ari wayah kieu Mang. Nanti penting-penting teuing. Apan ngahaja yang lantaran ari geus liwat Isya mah bisi ngobrol nu lalawa, bisa ngobrol nu laluasa. Bisa lila ngawaduna. Jadi moal aya nu ngaganggu ari geus balik ti masjid mah. Beka tujang ahnya Mang rek indit. Nya mangga Mang mangga. Jawab Yakub bari nangtung manehna ngarasa harita canggel panuna melong kana tonggong Mang Lintrik nu kacaangan ku bulan. Anu beuki lila beuki jauh. Antukna malas Mang Lintrik teh teu katempo deui. Ari Yakub terus unggah ka imahna hatena geus tenang deui ayeuna mah. Kacaturkeun dina isukna anon poe geus moncorong deui di tebay wetan. Cahayana mani nyebrot nyaangan buana. Mangsa harita mah rai poe teh bengras bae. Tara aya langit angkeup, dara aya seudem anu jiga rek hujan. Langit salilana lenglang. Panon poe bengras, angin ngahiliwir matak seger, tepi kana kulit teh asa garing. Perbawana angin halo. Manuk geus recet deui di sarada. Para patani geus arindit di kaleuweung rek nyadiakeun lahan keur pihumang. Samalah mah waktu nyekapan. Rupina urang pungkas disekapundikeun ka diwihna carita Sunda dina judul Mustika Arca Emas bagian ke-12. Satur nuhun keprasanana lijik paturai. Insyaallah carios Mustika Arca Emas bagian ke-13 enjing siang